Orenganan jelema geus kabitaeun jasa ka sorga ditanya teh ieu nu mantak ieu kumaha nu mantak ieu cinta jasa ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi walaupun fakir tapi sedekahna terus baik. Kangjeng Nabi walaupun miskin tapi sedekah terus baik. Naon bae anu bisa disedekahkeun ku Kangjeng Nabi selalu disedekahkeun. Kaula nuturkeun Kangjeng Nabi, salaki kula nuturkeun Kangjeng Nabi. Lantaran eueuh jang sedekahna hanya tanaga-tanagana, maka kula jeung salaki musyawarah poe Jumat ngagratiskeun beca. Ya Allah, ya Rabbi cak nu sugih teh pohara amat. Ieu mah jelema lain lalagan di luar kapasitas biasa. Kaula fakir jelema anu mencintai fakir berarti mencintai kaula. Ulah sieun ku ya kayatiman, ulah sieun ku kafakiran. Hiji nu dideuleu Allah Subhanahu wa taala. Teger. Tapi Kangjeng Nabi mah teu eureun-eureun terus bae sedekah. Jadi Kangjeng Nabi mah lamun erek sare boga roti 2. Kangjeng Nabi moal daekeun sare lamun roti can dibikeun. Bikeun heula kaluar ka dinya. Geus beres dibikeun ka santrina tanu aya di sufah kara Kangjeng Nabi asup. Mun Kangjeng Nabi boga korma hiji, moal sare Kangjeng Nabi mah mun korma masih kene di meja. Bikin heula nurutan eta bae ge sesele tah nurutan eta bae ge datang ka modar urang moal bisa tuh jak kuari bae ge Haji Pendi ye geus teh paevan nya nama ye lantaran huisna ge geus lain di dieu berarti hadapun bujal ge geus huisan kan ieu ge lain mikiran sedekahnya nama malah terus disering leungit berkat sering ai kula mah geus kudu dicaritakeun. Kudu guys pokoknya mata mah asal aya nyana pasti leungit. Lain sedekah nyokotan. Panti balik sama. Berarti ai Kangjeng Nabi mah karakterna mikeunan, ai ieu mah karakterna nyokotan. Pansa balik eta mah. Aya jelema resep jasa ka Kangjeng Nabi tapi teu boga naon karakterna tukang beca, lain karakter kahirupan sapopena tukang beca. Ketika nyana nyaritakeun Kangjeng Nabi ku kabageuranana, nyaritakeun Kangjeng Nabi ku loyalna, nyana ngarenung kieu bae. Cek nyana aing ge hayangan aing teu boga nanaon. Lah aing mendek sedekah ngabeca bae ngan asal poe Jumat. Asal poe Jumat jelema anu naik beca aing datang ka jam 11:30 moga teu kudu mayar. Sedekahna eta bae nya komo nu deuk ka masjid mah. Ngabeca nya na bebeja jeung pamajikanana mana bahasa tukang beca mana ai bahasa Haji Pendi makan mama eda jangan mah aya urang mah mama aya eueuh bae ai masih ka mana. Deres masya mah atuh deres masya mah malam teu semakin teu masya sia bae nya. Nah mana naon bapana ka tukang beca ieu ieu mah kieu ieu poe Jumat ieu mun ngabeca ulang harapkeun duitnya sebab urang kan teu sedekah teu boga duit. Ieu mah deuk sedekah tanaga bae ting kaluar datang ka 11:30 ke 11:30 ka masjid. Nah ieu sahan ka masjid sarua teu kudu mayar. Heuh tuh masalah cenah.
luar jare jam 8 asal poe Jumat asal poe Jumat geus pokona dek ka mana tah teu kudu mayar kanyana gratis datang kaheraneun anu naik beca ge asal dek dibayar Jumat asal dek dibayar bae ku tukang sayur Jumat gratis atuh si umpama nungguan poe Jumat bae si umpama nungguan poe Jumat bae geus tadi dilakukeun gunyana asal Jumat gratis asal Jumat gratis kabeneran aya nu teu nyahoeun bos masjid berangkat ke masjid dibayar ku jana berapa mas gratis pak jangan sombong beca gratis bos yo bos enggak pak saya mah asal Jumat gratis pak pokoknya tenaga saya dari pagi sampai Jumat gratis buat sodakoh aja kamu ngebeca aja sombong berek kunyana tuh ambil 100.000 enggak pak bikin deh mun Haji Masuri atuh minta tambahnya nama atuh duit masjid ge kurus di bea bergaini nah eta kaget tuh bos kaget cek bos teh coba ke Jumat hari coba ke yang Jumat hari di Cirian bener itu gratis Jumat hari naik deh yang eja masjid karena gak disiapkan duit 500.000 coba cek karena gratis teh bener ente sampai masjid berapa pak gratis pak Jumat saya gratis yang benar kamu pokoknya saya mah siapa aja hari Jumat yang naik beca saya orang fakir orang miskin orang besar pejabat bos sekalipun gratis keluarkan menyana saya hitung di hari penyana 1 2 3 4 5 500.000 Haji Peni ge osok tak kitu tah percis Haji Peni sok kitu tah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kan 1 juta tah nu dicokot tungtung hiji tah tolol jasa teh budak penipu goblok pinter nipu eta pernah anu nyarekan dik mere di Jakarta jeung kula ye tanpa main makan kieu bae dihitung gunyana bener sih 2000-an mah tapi kan ngeunaheun kadeuleuna bener teh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cak anu menta-menta gede oge ieu kan berarti 10 kali 2 sabaraha yeah cokot punyana hiji set nih kieu bae teh tukang baramae galedeg sia ngaharen-haren bae emangnya mah kos kitu berhenti leutik penipunya mah mandak dagangna tuh maju-maju tah barang dihitung mah asli mah bos 1 2 3 4 5 nih enggak pak saya mah asal hari Jumat gratis udah jangan gratis nih 500 pokoknya walaupun berapa pak jangan pun 500 5 juta nanti dulu saya udah tekad saya bulat asal hari Jumat gratis Masya Allah cak bos jelema nu kos kieu ye jelema nu kos kieu tas Jumat langsung nyana miheulaan nanya aya teh tukang beca di mana imahna ka salah satu jamaah oh nyana mah tuh di dieu ka ditu pengkolan asup tangke aya di dinya imahna langsung berangkat ke imahna diketrok lawang Assalamualaikum 3 kali keluar misalnya pamajikanana make mu kena kene Waalaikumsalam Betty ya mah ada apa pak ini rumahnya Pak Anu iya yang tukang beca betul ini siapa ini saya istrinya nyana cerik didinya Masya Allah neuleup salakina ngabeca poe Jumat gratis neuleup pamajikan anak make mau kena kene
dibikin duitnya 500 nih. Saya tadi naik beca, kemudian nggak mau dibayar bapak. Nah udah, ini saya bayarnya sama ibu aja. Oh, cek ibunya. Dari pagi sampai Jumatan gratis. Suami saya mah pak, walaupun bayar sama saya enggak pak, nanti suami saya ke surga masa saya ke neraka. Ya Allah, eta bos kieu bae bos. Aing teh loba duit, aing ngabutuhkeun duit, neangan duit. Tetapi ieu kakarak banggi tukang beca model kos kieu, masyaallah. Coba saja, aslinya orang mana? Cilongok pak. Siapa? Dasar hasud jangan pak. Cilongok pak. Ya Allah ya Rabbi. Idinya nyana ngetlakeun cai mata. Ya Allah ya Rabbi. Horenganan jelema geus kabitaeun jasa ka surga ditanya. Teh, ieu nu mantak ieu kumaha? Nu mantak ieu cinta jasa ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi walaupun fakir tapi sedekahna terus baik. Kangjeng Nabi walaupun miskin tapi sedekah terus baik. Naon bae anu bisa disedekahkeun ku Kangjeng Nabi selalu disedekahkeun. Kaula nuturkeun Kangjeng Nabi, salaki kula nuturkeun Kangjeng Nabi. Lantaran eueuh jang sedekahna hanya tanaga-tanagana, maka kula jeung salaki musyawarah poe Jumat ngagratiskeun beca. Ya Allah, ya Rabbi cak nu sugih teh pohara amat. Ieu mah jelema lain lalagan di luar kapasitas biasa. Cintana menggebu ka Kangjeng Nabi. Akhirna balik nu sugih teh ngarenung bebeja ka pamajikanana. Neng, Bapak mangi tukang beca jeung pamajikanana seperti tadi caritakeun gitu. Yuk urang ngamimitian sedekah yuk. Urang cintakeun ka Kangjeng Nabi, masa nu susah bisa sedekah urang henteu. Urang lamun nyaritakeun batur ngabangun masjid jaboga pantes, batur ngabangun majelis boga puluhan juta ge pantes, batur nyantun yatim piatu jaboga pantes. Ieu tukang beca jeung pamajikanana. Bapak can nyorang ngecelakeun cai mata saumur hirup, tetapi kamari bapak ningali pamajikan tukang beca salakina ngagratiskeun tanaga. Barang datang ka imahna pamajikanna maksi keneh make mau kena dibere duit ku bapak 500.000 cek nyana moal pa Jumat mah. Ya Allah ya Rabbi, bapak tercengang ningali karakter model kos gitu. Yuk urang mulaian yuk. Hayu pak tuh cek nyana cintakeun urang ka Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi, disorot ku sinar Kangjeng Nabi, kasorot. Ieu urang lamun lain aya sinar Kangjeng Nabi jang moal daek diuk di dieu atuh moal daek diuk di dieu. Ieu teh aya nur Kangjeng Nabian di kolbu urang, aya nur ilahian di hate urang. Nu mantak daek diuk di dieu teh aya cahaya Allah, aya cahaya Kangjeng Nabian di dieu di kolbu urang. Ngan kadang-kadang katutupan ku balak genep. Iya doang ya. Tadi di bandara, wow, eta Haji Pendi gigian we. Naon tual ieu teu kaharti ku horenganan urang Amerika susuna gede. Eta masyaallah karim. Kula ge lamun teu mau sorban mah meureun dideulekeun ngan sorban make sorban api-api bae ieu. Ngan rada diintip teh jauh gede tuh. Ya Allah, eta bener teh urang Amerika luwis dia eta mah. Luwis disusul ke orang Pakistan lah luwis po barang turun di Cina teh Cina kasisieun Haji Rusdi nya nangis ge bareng kotok nya tuh mulus jasa caknya berarti jara ge nyahoeun meureun normalnya. Geus kasimpulanna mah eta nu sugih pasini jeung pamajikanana Kak geus kieu bae lah tuh eta tukang beca teh urang mana? Haju urang ka Mekahkeun. Coba urang tanya. Ji, bener oge. Ih pamajikanana ji nurut teh. Ih beneran kan? Boga pamajikan teh mongkos tukang beca tadi kan kebeneran akur dah. Ieu nu sugih ge boga pamajikan geunaheun tak kadangina. Pan aya jelema. Iya, Neng, urang boga duit 10 juta ka masjid kan 9 juta yuk. Nanaonan? Eling atuh
salaki dicarekan eling 9 juta urang 1 juta nanaonan anu cager ge gering heula eta majikan kamu Masya Allah aya teu ngamuk neng urang boga di 10 juta 9 juta ka masjidkeun yuk kabeh masjidkeun jeung hulu-hulu sia amboh eta orang pondok KTP-na Masya Allah nah akhirnya anu sugih teh ya geus sababaraha bulan datanglah ka tukang beca assalamualaikum waalaikumsalam naon Pak ieu mah deuk nanya bae daek teu ka Mekah macem-macem ente mah deuk nanya daek teu ka Mekah atuh deuk ditawaran ka Mekah masa anu teu daek aju maksud bapak naon bapak hendak ngamekahkeun ieu bapak jeung emakna jeung pamajikan sok kitu bapak mah sok kitu nyana bunga-bunga tapi maksudna kaget beneran ini mah cek pandanganna beneran jatuh akhirnya dikamekahkeun mah Masya Allah berarti kula bakal kapanggih jeung Kangjeng Nabi ku cintana ka Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi dibawa berarti kula bakal kapanggih jeung Kangjeng Nabi bahagia amat guys kana KTP na langsung didaftarkeun alhasil nyana diberangkatkeun ka Mekah kuno sugih nah ieu berkat cinta ka Kangjeng Nabi nceling di hate teh resep jasa ka Kangjeng Nabi kemudian nyana berangkat sodakona ku cinta ka Kangjeng Nabi ujung-ujungna coba ge eta mah kos inget ka dongeng kieu aya jelema jore jasa beungeut na lalaki ieu asal nanya awewe ngabalieun asal nanya awewe ngabalieun nyana ge ngaca ieu beungeut aing beungeut perang ieu mah ceukna geus nyana terus bae asal nanya bae si komo tuh budak sakola mah ditanya ti jauh kene geus kieu bae malengos nah, si mbak ditanya si mbak tetap bunga keur mah jore Yuni teh kotok tem jore jasa tamata ayeuna nyana meangan pelet ka kiai-kiai ka dukun-dukun teu manjur teu nyambung geus teu manjur bae minta pelet ka kiai Rifki tah il qala Yusuf li abi ya batini endahan kiaina nu laku kan teu balik nyana manteu Agus kamana-mana Gus jangan pelet laku we nya geus frustasi geus kieu we ya Allah ya Rabbi tapi mah kawasa Allah lah kuari mah oper bae lah cek nya deuk ka kiai moal ka dukun moal ka ahli hikmat deuk ka kiai nu bener jaman teh pelet kaji pending geus boro-boro aing nya ge teu laku aja ayeuna ka kiai Assalamualaikum waalaikumsalam naon kula umur geus aya meureun 35 mah oh bagus maksudna ya kana yang kawin atuh lain geura kawin hangan lalaki makan pembeli eueuh jang meulina ayo boga duit ona lah tuh urang sajajarkeun we jeung nu kieu kiai unggal nanya awewe embung ka budak sakola embungeun ka si mbak embungeun ka karyawati embungeun ka santri ge embungeun kunaon geus datang ka haji ulum ge arembungeun ka aju ieu mah deuk masrakeun sagala-galana we ka kiai atuh sugan ka ahli hikmat geus kula ieu pelet tata tulisan pelet beuh ti mimiti waliyat talatof datang ka Ilqala Yusuf pental kabeh cek eta mah nu ngaran-ngaran minyak ti ahli hikmat makena ge Tajirundani eta geus lain kitu teh disilang Masya Allah ti mimiti minyak seungit datang ka minyak PPO datang ke minyak kelapa tetap kemanjur
Haji Masuri pagaweana kos kitu tah puding tah baheula keur ngora kikian mah tah Haji Puding jago pelet kos kitu tapi tetep teu laku. Nah ieu mah deuk masarakeun ka kieu cintakeun ka Kangjeng Nabi cak Yai cintakeun ka Kangjeng Nabi engke batur lain neuleuh beungeut maneh lain neuleuh awak maneh tapi aya sinar Kangjeng Nabi ya. Masya Allah cinta cara cintana cintakeun hate baca sholawat tah sholawat nu mana Kiai tapi teu meunang direkam ieu mah ye sholawat ieu mah anjur jasa ieu mah ye teu meunang direkam paehan HP-na paehan da dibacana moal make ieu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ana talu wa qasdanu kul antu salatu sulaiman siman ya. Aduh itu mah pelet. Bahkan tama lain ka awewe jam pedagang eta. Ye, serius. Ngan cak Abah almarhum hiji teu meunang ditulis, teu meunang direkam, dibaca, ditalar sakali, dua kali, tilu kali masalah. Lamun talar datang ka tilu kali bake, lamun teu katalar ulah. Ngan teu meunang direkam. Teu meunang. Allahumma shalli ala Muhammadin. Ana talil wujud aku dari kurban tu surat tu salim ala sinna Muhammad anta bihajati. Hajati. Nah ya akhirnya kuyana diwirid tak kuyana dengan cinta ka Kangjeng Nabi. Masya Allah dibere sabar kiai tengah wirina lamun bisa saumur maneh mimitina dipoe lahir misalnya umurna 35 macana ulah loba-loba 35 ngan poe lahirna poe naon misalnya umurnya na geus 27 macana ulah loba-loba 27 ngan ti poe lahir atuh kecil dah kos kitu dibaca kuyana terus we Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ainat alaihi wujuh khasyata likulman tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad karekam tapi teu meunang diwirid tah bos ya teu meunang awas eta tah kudu satalar-talarna bahaya tah mah nah diwirid ku jana terus we diwirid asal penting diwirid sesuai jeung umur asal penting diwirid sesuai jeung umur terus we tambah cinta ka Kangjeng Nabi dicintakeun ka Kangjeng Nabi cinta ka Kangjeng Nabi Masya Allah teu lila prosesna cuman 3 bulan eta awewe loba nu nanyakeun loba nu nanyakeun aya teh si Udin kok kasep amat ayeuna kasep amat cenah keur ieu mah jobed sia jobed bahasa Vietnam eta kasep amat unggal jelema nyebutkeun kasep bahkan aya eta mah jelema aya kasep tapi pantes cek teh pan beda tah pantes ceknya nyurup teh nyurup pan jelema teh aya nu nyurup pantes sampaian lah kos Haji Pendi aya kan nya mah awakna sampaian topo ge disampai-sampaikan kesimpulan ada mah alhamdulillah lo bandar sepen ya akhirnya naon gitu nggak ngalamar kawe jadi tak eta sholawat modalnya cinta ka Kangjeng Nabi atuh ye kiai lain ku sebab bisa ngaji na cinta ka Kangjeng Nabi coba jelema anu bisa ngaji tapi teu mangfaat ilmuna kurang cinta ka Kangjeng Nabi loba jelema anu hebat ilmuna tapi teu cinta ka Kangjeng Nabi naonan tah aya jelema lah ilmuna teu sabaraha tapi cintana ka Kangjeng Nabi pohara luhung moal jelema diangkat jadi wali lamun teu cinta ka Kangjeng Nabi moal aya jelema diangkat jadi sholihin lamun teu cinta ka Kangjeng Nabi moal aya jelema bisa ibadah ka Gusti Allah lamun teu cinta ka Kangjeng Nabi modal cinta ka Kangjeng Nabi diangkat jadi wali modal cinta ka Kangjeng Nabi diangkat jadi sholihin modal cinta ka Kangjeng Nabi diangkat jadi ahli ibadah modal cinta ka Kangjeng Nabi maju usahana
cinta ka Kangjeng Nabi anu jobet aku modalna cinta ieu kan karaset ya kadele namanya karaset kurang cinta ka Kangjeng Nabi ieu kasep sakieu mah ieu kasep dibandingkeun jeung di soler mah ja atuh sakieu mah kasep tapi kurang cinta ka Kangjeng Nabi ieu kos kieu ya mantap betah aja tadi Cilongok cek na ngaji kunaon datang ka ngendong-ngendong ai di imah dicarekan bae cenah kurang cinta ka Kangjeng Nabi cintakeun geura ka Kangjeng Nabi nah inilah tadi jelema susah cinta ka Kangjeng Nabi bisa ka Mekah jalan mati mana bae ieu jelema jore cinta ka Kangjeng Nabi oh laku bahkan awewe ribut berebutkeun nyana ribut kaget sih kurang ribut bah eta teh perebut anu jore tadi horenganan lain jorena aya sinar Kangjeng Nabi ya Masya Allah karim nah ila Kangjeng Nabi teh lahir ke alam dunia geus teu boga bapak 5 tahun ibuna maot genep tahun ibuna maot 7 tahun Kangjeng Nabi lantaran ibuna teu aya diurus ku Abdul Muthalib akina setahun kemudian maut dilangsungkan pengurusan Abi Thalib Masya Allah karim mamang teruslah sampai umur 9 tahun sampai umur 10 tahun Kangjeng Nabi ilu perang umur 10 tahun Kangjeng Nabi geus milu perang Harabul Fujar ngaranna antara kelompok yang kelompok Kangjeng Nabi di barisan depan Muhammad maneh kunaon ieu milu perang kula mah lain perang nanon deuk ngadamekeun lantaran kelompok ieu jeung kelompok ieu masih kene aya darah tetapi ieu ku gara-gara masalah saeutik kula tampil di hareup maksudna supaya ulah terjadi peperangan leutik kene 10 tahun geus bisa ngadamekeun antara kelompok urang mah urang leutik kene geus banci kelompok gara-gara main gundu lain budak anu ribut kolot jeung kolot main gundu doang Masya Allah di pondok keur gede jasa huru hara urusan lalayangan anak haji peni nyana ribut pan eta mah tolol bin goblok sabah tuh urusan poleca gundu lang layangan kudu jadi bapak nu ribut Masya Allah karim nah Kangjeng Nabi 10 tahun ngadamekeun kelompok ya Allah ya Rabb Gusti Allah geus diciptakeun seperti eta umur 11 tahun Kangjeng Nabi geus katingali tampil setelah perang mulai aya tanda-tanda kedewasaan leuwih ti batur ya Allah di mana leuwih ti baturna ketika batur kane klub ketika batur kabar ketika batur nyanyi-nyanyi Kangjeng Nabi cuma senyum-senyum pernah Kangjeng Nabi diajak ku babaturanana yuk kurang nyanyi-nyanyi di ditu Kangjeng Nabi milu lantaran Kangjeng Nabi kan manusia biasa suarana Kangjeng Nabi bagus kemudian penampilan Kangjeng Nabi luar biasa dek diorbitkan Kangjeng Nabi milu setelah di perjalanan Kangjeng Nabi kapanasan ku Gusti Allah dibere tunduh teu kuat Kangjeng Nabi akhirnya babaturanana diteruskan tidak ada terus kayak kula menyusul baik Kangjeng Nabi calik di batu dengan tuduhan luar biasa rep sare diamankan ku Kangjeng Nabi ku Gusti Allah di tengah-tengah terik matahari dibutuhkan ku babaturanana lantaran Kangjeng Nabi suarana bagus penampilanana hebat ketingali kedewasaanana tapi diamankan ku Gusti Allah di tengah-tengah terik matahari di batu Kangjeng Nabi sare coba eta Allah maha kawasa ngamankeun Kangjeng Nabi lain di kamar ngamankeun Kangjeng Nabi lain di bawah pohon tapi di luhur batu mata kekare di pengamanan Gusti Allah mah ulah aneh lamun urang nyaritakeun Islam di Indonesia hebat teu aneh di Malaysia hebat teu aneh di Saudi Arabia teu aneh tapi justru di Amerika tumbuh wari Islam ieu kan satu keanehan ulah aneh lamun urang kuari di Saudi Arabia kukula geus dibahas sabaraha minggu ka tukang bahwa Saudi Arabia bakal dirubah tina Wahabi menjadi Sunni 200 pangeran tangkap 6 pangeran tembak Salman lantaran dirubah dengan bahasa korupsi
tetapi lain eta aya penelitian ti Raja Salman setelah ke Indonesia. Hikmah kunjungan ke Indonesia lain sembarangan. Panjang kuku labun diceritakan tentang kunjungan ke Indonesia jeung kunjungan-kunjungan ke negara lain sehingga merubah negara. Tina Wahabi dek jadikeun Sunni. Kuari di Mekah aya maulidan. Matak lamun di Indonesia aya anu ngabidahkeun, aya anu ngawahabikeun. Ieu katinggalen di Mekah ge kuari Sunni. Di Madinah tadi kamari muludan. Masya Allah biasa ya Nabi salam kaji pengen geus kieu bae urang ka ditu yuk naon berkat dah gede meureun ka berkat bae cenah mah Masya Allah dasar ore koros geus lain cinta main kuluhum bae tahun 12 umur 12 tahun Kangjeng Nabi katingali luar biasa. Di antara keistimewaan Kangjeng Nabi katingali ku masyarakat sebab Kangjeng Nabi kan ngangon embe ditalingakeun ku kabehan kumaha eta embe ku Kangjeng Nabi dipangitikan ke berangkat ketika aya anu leuleus embe ku Kangjeng Nabi diais lamun aya embe anu pincrang ku Kangjeng Nabi diais. Masya Allah kari hiji nabi nu teu ngangon embe hiji nabi seluruh nabi kabeh ngangon embe mantap kula ge alhamdulillah ngangon embe kula bahkan jeung kebo tambah Kangjeng Nabi mun teu eleh Kangjeng Nabi ge gugul dina bab ngangon nama hampir katincek kebo kula sabarero baheula. Masya Allah. Nah ieu lah Kangjeng Nabi kabehan ningali keistimewaan Kangjeng Nabi dina cara-cara ngatur-ngatur embe luar biasa. Umur 13 Kangjeng Nabi lahirlah Sayyidina Umar bin Khattab. Lamur tahun kedua lahir Abu Bakar Siddiq. Tahun 13 lahirlah Sayyidina Umar. Berarti tafawutna umur Kangjeng tafawutna beda. Bedana umur Kangjeng jeung Sayyidina Umar anu bakal jadi jawara. Sayyidina Umar anu bakal jadi pelopor. Sayyidina Umar anu Kangjeng Nabi ngadua ya Allah ya Rabb kuatkeun Islam ya Allah kudu jelema nyanggakeun ka Gusti hiji Umar bin Khattab atawa Abu Lahab Abu Jahal. Dua Kangjeng Nabi ngadoa ya Allah ya Rabb dua jawara di Mekah hiji Umar bin Khattab nomor kedua Abu Jahal nyanggakeun ka Gusti supaya agama teger nuhunkeun salah sahiji di antara dua kuatkeun Islam ku Umar bin Khattab atawa Abu Jahal nyanggakeun ka Gusti ditarima doa Kangjeng Nabi Umar lah nu dipilih ku Gusti Allah. Dua jawara mentak lamun aya jawara geus asup ka majelis taklim pohara geus kajer ku kumaha ge ujianana beak eta tihang majelis beak ujianna dileg-legan ujianna tah ieu lah umur 13 tahun Kangjeng Nabi lahirlah Sayyidina Umar bin Khattab. Umur 14 tahun lahirlah Muawiyah bin Sufyan. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi Kangjeng Nabi kuari kakarak umur sabaraha tahun? 14 tahun. Nah, raramena ti 15 ka ditu bakalna ieu. Nah ieu lah ieu kakarak lahir kan ieu ge disingkat-singkat supaya urang hafal we tahun ka hiji, tahun kedua, tahun katilu, tahun kaopat sampai ka tahun 15. Ieu kuari ingat muludan nu kabari poho. Naon kare nu kamari? Tah ya jadi supaya ingat kuari umur Kangjeng Nabi sabaraha tahun? 15 tahun. Nah oke orang muludan di mana deh ya mantas ya lembur jadi 16 sampai 30 tahun iyalah 35 wah mulai Kangjeng Nabi katingali gagahna perkasana jeung hebatna tanggung jam 12 atuh emangnya semenyan mah juri meureun. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah saetik supaya mantap wari datang ke umur 15 tahun ingat tinggal dilanjut kurang 16 naon terjadi 17 naon terjadi sampaikan ka diangkat jadi nabi sampaikan ka terus berjuang sampai umur terakhir wafat 63 tahun. Kurang sabaraha kali muludan deui karena
Jadi berarti kuduna sabaraha tahunan eta hayang jadi ka 65 63. Gitulah para jamaah. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayat dari Nabi dugi kapoe moal ayat dari Nabi dugi kapoe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua